Kamana babongkok si Imron si aing wae kican tembong keneh wae. Tukang reklam geus maju itu geus menang babara kotak. Si Bang Titah mopok kican datang wae kieu. Ampun aya. Pusing wae mau bere paculikeun sida mopok kuleungeun lah. Cuman lah. Kanil ka mana deh? Aduh ini apa nih sedap-sedap teh ya geus karak udud deui dah. Hai kadoran mah. Simot eta mah. Banda simot eta simot. Iya, gepuk dong. Mana simot? Keluar teh. Iya geuning si Kanil teh naon cenah? Kalah nyimut naon jadi dinya. Aduh aing mah. Lain bantuan isi Imron kan maju mopok kan nyetengan. Nil! Kanil! Kadela, Naon? ka warung man. Ka warung. Heuh, meuli korek. Alau, wah haji tumbenan udud. Kita Buset. meuli korek urang. Aing keur hayang udud batur aing teu boga korek, mun hesek nginget udud ge. Bari tengan si Imron wae kican datang keneh wae. Ka warung saha? Itu ka rumah Ica. Beli korek mana lah? Ya duit aja. Ya duit aja. Ayo 2000 ke jam mana? Ya. Buru hari lah. Kade sina ingat korek. Korek kita korek. Adau. Korek softtek apa korek? Odi teh korek apa softteknya? Alau ngaji mah. Ode waji. Udah balik deui kumaha ieu teh enggak tah. Odi korek apa softtek? Korek. Ieu softtek korek. Softtek meureun penting softtek we Gua balik deui wegah dah Duh, aing aja bakal berangan deh itu. Hek batur geus mararaju deh itu. Nalektor, aduh aing haji ku burung-burung teuing aing teh dibere pacul-pacul acan titah mopok. Nemen aing. Yuk aja bakal titipan anak tatangga deh ngeuari wah aing itu dibawa aing. Tatangga karunya nitipkeun. Ketong cerik di sawah nya. Nya, cari kayu, make helm geus kitu. Aing ngilu wae Iya tah, duh, aing ngilu wae tuh ge Mamane ka mana emang? Hah? Oh, wah. Tuh ngilu wae Nah, rese pagawean jeung mawa budak. Ampun aing coba kita mopok aja tadi bere pacul-pacul acan. Aduh meureun ge popokanan teh ieu lain gitu, ieu tah badian meureun. Aing boga tetangga tuh biris mah ampun aing turun Ini ngilu wae terus masih ya ti kamana dan itu tuh gupak tuh. Tuh nah itu tuh man. Gupakin buka wae pakai nyocai tuh nah itu tuh. Ngilu wae ieu pan haji doh. Anya titah mopok ieu mun tuh mau pacul-pacul aja ku burung haji teh anya. Gupak eta. Mau maneh di ampun anya. Boga tetangga anya. Budak jadi dititip-titipkeun weh. Nemen anya. Ayo ku goblok-goblok deui anya. Mopok meuni atuh titah make leungeun ku burung aja teh ka mana deui ke mana teh. Anya. Eta ngalauk tah. Ngalauk ke mamana sugan balik beurang. Yuk gupak. Gupak.
Gupak, ulah malagag wae atuh jadi kos. Bapak mana sukan kerennya na malagag wae sukan teu? Yang malagag wae diuk eta diuk. Gupak gupak. Ya, gupak kan dia. Diuk aya diuk gupak. Tah, gitu gupak tah. Ini nih. Tuh, kayak gini nih, tuh. Tah. Nah, ngalah ikannya. Ngalah ikan lauk nih tah. Cicing. Anya. Birisma. Meni dititip-titipkeun atuh anya. Ampun tenyan. Haji mun kunaon-naon tingik sana ke anak buahnya. Meni tadi bere pacul-pacul aja ngalah kita kieu atuh da kira anggeusna aya mopok make leungeun. Ludas atuh Haji. Ampun anya. Nah, lauk aya laukna. Tah, geus icing ke mamane beurang balik sugan. Tah lauk naon tah? Gabus apa naon tah? Gabus lain. Ikan lele. Hah? Ikan lele. Dah. Letik-letik aja nyaho ikan lele. Dah. Nyaho cek saya eta ikan lele. Cek mama. Di papagahan mamah nang berenang ikan lele. Oh, ikan lele kajen tangkep dek ikan lele ke. Dek ikan naon ke. Ikan asin sugan-sugan arayana eta. Geus ulin eta gupak. Aduh. Boleh. Asupan belakuna. Naon itu ku? Be apa? Wah, juga nama Ombe Haji yo. Ini ngayuman aing ah. Nu coreng cang asukan aing. Garugul itu di lolopokan embe. Wah, blog Haji teh. Aing menegus tilu tangarian ieu. Hayuman, mana budak can tuus dia titah hayuman teh aing. Aduh, boleh coba itu ke belah ditu. Negara rundul. Mending anu kos kitu gundul bener. Mapan pare. Haji aing kudu umbar aing boga domba teh. Aduh, pun aya. Bicara nama juga kudu nyeun pantun. Kalau iung jeung kararas. Cakep. Aduh, boleh. Kalau cangkudu jeung mauha. Cakep. Aduh. Boleh. Barengung teu boga beas itu dah. Kemana mitoha tuh. Aduh. Coba awak teh balalanar geus gitu. Kumaha tuh? Ieu racekan anu beak kudu Mbah Haji. Diajak urusan haji mah pantara beres aing. Barengung gitu teh mah aing ada jualan ngebadegan kalapa rembay tuh. Kasih bos oge apa gitu aing. Jual kalapa puyuh, kalapa mentok. Jerona kos seprit tiis. Kasih bos heula ya jangan ongkos tandur. Bibit geus wajina dicabut da ya. Kasih bos sugane atuh manehna. Ada kandelan manehna mah. Tapi ka mana wayaki can nongol biasana mah. Asa minggu sakali masuk nongol si bos teh. Paladat peladet ka dieu. Geus lila eta raka panggih ka mana meureun. Pak itu adian deui wae gitu ya. Bener rada leukeun biasana masuk adian malulu. Gedeung ka ieu mana sugan.
Set lebut nih kalapa ya loba ya. Kebenaran lah. Ada kalapa ya. Aja ya. Da pare karak sigana can dipalak-palakeun acan. Lebut banget nih kalapa namanya nu saeun ya. Dah. Ih. Tumin lain itu. Wah. Nah, bener ya situmin ya. Situmin lah. Nah, lama. Ampun Nen. usaha. Bos. Buset dengan panjang umur na geuningan euy. Gitu. Kurang keur diomongkeun. Ya, aing ngeukeun kalapa, men. Buset heuh bugu ieu bos. Ngajak we ya rek tadi mau ngedek nyamburkeun ka imah. Oh. Nasi aya. Oh, itu beberapa tangkal itu loba itu buat kalapa puyuh loba nama. Buset sadap atuh kalapa puyuh mah. Heeh. Gue tak racakan umbi aku domba haji di ranjahan udara rugul. Oh, geuning. Oh. Oh, haji Atuh ieu mah. kurang beres sih mah haji yuk ah. Ya, haji tuh Bang loba doang diurus henteu, Ban. Main mah udah banda teh mending geus loba teuing sagala endah loba. Pada orang jualannya sugan lah dombana teh. Eta atuh bari lokotek teh mah ieu kade poho kalapa. Nu sialan ya kalapa. Oh, nu uwing. Bara duit geus rek dijual. Oh, kumaha geus borongan eta we borongan tangkal lah. Borong tangkal. Heeh, borong tangkal we. Gua borong tangkal atuh. Heeh. Heeh. Ke sore bareng ya. Sore jang eta soalna uing geus dek tandur bibit geus kolot pan. Bapak heula uing jeung haji biasana oge. Soalnya geus rek sate sih kana ieu. Garing taralaan buga bujuhan nu di imah telaan sawa ge taralaan. Ya wae. Oh. Aduh mun geus ribu bos geus buka we. Bes acan pan. Ih, gitu emang keur pecek leuki. Asal karak cap oge pare. Enak pisan emang. Aya aing teh Bang Seutik. Atuh bangsa teh ge jeung nahaon atuh mau mamahianan. Duh, mahi. Duh, model naon atuh sia. Batur rek ngulian eta ngulian tandur. Ngulian tandur. Heeh. Set ngulian tandur mangke ieu mah sia meuli udud we heula. Duh, Ayo udah loba eta bako. aing udud naon eta bako. Atuh udah duit lain ku panjang kitu geuningan. Ay, ya mah. Urang bandempo. Aduh, Iya, boleh. Buat borontok itu geuninganan. nyeberontok itu. Berem koneng hejo. Duit kabeh lah ya. Lain, plastik. Idih aingnya. Ya mah. Enggak di mah sekalian ah. Di mah. Heeh, Di ada lobaan mah ah. ada lobaan ya. Aku satu tiga. Ieu mah ya udah doang eta. Mending gede lonjong kitu ingat palaur da. Ya aing ngeri atuh nya. Aing Oh, jeung gitu haji eta mah. Allah ku aing kalapana juga ya. Kuni heula kalapa haji mah eta we dombana ngaran ranjah wae. Dombana ya. Heeh. Tawaran. Pusingkeun. Kudu jual kabeh sakalian. Eta aing ngerinya men. Ayo. Nun, kade poho. Ah, Ka sore we ka imah nyamperkeun lah. ya. Ayo. Aduh, boleh. Emang kieu ai milik keur haneut mah. Kalapa jadi duit, haji bakal buras dombana ku si bos. Bos. Borong kabeh dombana. Umuan wae. Atuh racekan da we ku ni. Garundu, sing haji teh. Ya. Korek apa softceknya? Duh, pokok deui. Nanyakeun heula ka waji Pokok deui teh. Alau Mang Imron gawena bawa budak anak Birisma anu bude cenah. Birisma teh. Ayah mangkani. Non, aya Mang Kanil. Mana? Duh, aingnya. Aingnya si Kanil ngalandek naon deh ka dieu aingnya. Aingnya. Nel, dia bantuan ka dia. Aingnya bantuan mopok. Ampun, Mang Kanil karak datang we kieu tuh. Ampun aingnya. Geus gupak ngalauk, lauk lele. Nah, terus tangkap terus. Nah, gitu. Tangkap terus.
Naon ah. Terus di mana eta? Titah ka warung ku haji. Beli naon? Nah, korek apa soptek po deui? Duh, aya ketengalah nyalahan deui aya sia mah jadi korek apa sok teh. Nah bener nah yang babak belur teh ku haji. Ini teh dek nanyakeun deui balik deui ka wa haji. Hah? Dek nanyakeun deui apa ho? Nanyakeun deui. Heeh. Duh, aya di mana emang hajina? Nah itu tadi Di itu di mana sih Nil? di sawah. Duh, aya sia pusing nyalahan atuh mendingan daripada riweuh mah mending tanyakeun deui ka ditu ka haji. Heeh nyata. Ulah bebeja. Naon? Aing gawe mawa anak birisma. Nga, Heeh. nga. Budenya. Sia mah Eh, indungna eueuh, indungna ka warung. peutingnya. Hah? Peuting. Yo. Poting naon? Iya, budakna diajakan bageran budakna di bageran. Kan ke supaya biris mana? Alau Ke lamun geus bager anternya. Heeh. Hah? Heeh. Ka biris mah. Engke nempok ieu nya. Wah, duh, ulah eta mah Mang Imron. Ulah. Heeh, tuh nya keren ajakan man tanyakeun ka haji. Heeh. Ke lamun geus meuli eta lamun geus beres ka dieu deui bantuannya. Heeh. Oh, man. Heh. Oh. Bebeja. Moal. Awas. Heeh. Ye. Kumaha sih ngalah jalan dia, ngalah jalan itu. Apa Aduh, eta? aya jalan ditu lah. Ngalah jalan dia tenang mopok rincakan. Oh, aing. Ka ditu jalan atuh, ka ditu tuh. Mana? Aing si Kamil aing. Ampun aing. Ka dieu lan bantuan tak ada. Hah? Ka dieu bantuan. Pan ka wa haji hoya. Wajib bantuan bener-bener tah. Bantuan lan. Aduh, ya boy, euy. Aing jangan ditutup, mending ngalakon disebut riweuh ku budak era atuh aing. Mas ka ditutup man, tanyakeun ka haji, aing ulah teng dibantuan ieu mah lah. Riweuh, tah. Tuh cek budak riweuh meni era aing disebut riweuh ku budak anak birisma. Heeh. Kalau misalkan ditutup, aditu jalanna. Oh, ka ditu kali deui ah. Nah benar. Pun kita nil di bang kita meuli korek nih para roho. Aing yang urut pisan. Bermamayu kana udut teh ya. Si Imron mana? Di si Imron nya. Di can eta kana wae. Poe si can ketempokan wae si Imron. Imron sama. Ye. Cia bos. Oh, Ka mana wae? biasa ini mah. Duk. Kade merobot ieu rada ieu ranjang. Kira ke beuh ji. Moal dah, rampang. Duh. Rampang awak di bangkos kapuk atuh gede ge. Mana ieu ngomong ka mana? Henteu. Cenah sia domba sia loba cenah. Buh, ayo domba mah tong di bararaca, domba mah geus moal kawadahan sakandang dua kandang ya aing mah domba mah. Mending ku aing diborongan beakeun ah. Man borong mah goblok aing menang hese eta miara tina leutik si Kanil jeung si Imron nu miarana ge man beuli wae. Berarti bang ngabiakeun aseukan si Tumin kan ku aing dijual sia pipaseun wae. Wah, aing ah. Ieu nu mau pipasian geus ngaran mau si Tumin geus moal beres. Geus mendingan jual wae daripada Gede pipaseun heula mah. bos, gede heula. Ieu domba naon salah rek dijual. Eta pepalakan si Tumin salah melak di dinya, pager sina buni ulah ku sato geura. Ieu mah pepalakan teu dipager teu naonnya bea ku domba. Sedangkan kan domba hewan teu nyaho pikirannya, dihantem we meureunna da pageran. Lah kitu mantep pipaseun. Pansel ge bisa meureun kuduna mah dicangcang domba teh. Buset domba aing dicang-cang kuru moal beres. Soalna nu di imah ge dicang-cang kuru teu meunang daang. Emang naon sih nu dicangcang? Hanya domba kene pancek aing oge tadi domba geus dua kandang teu kawadahan jadi ku aing dicangcang sawareh di imah. Tapi anu dua kandang ku aing meuli cangcang soalna bakal kuru. Rasanya masih itu mini tuh asal kan buat beak. Sabar lo teh aing situmin pepelakanan batur wah di dinya. Jalan jauhan ah gedeng-gedeng deket aing pepelakan teh. Riweuh jeung aing. Ini kumaha bandana nempel jeung sia. Heuk atuh ka hayang aing mah dual ka aing tak naon ku aing dibeli meureunna ambes teu boga banda sakalian manehna. Mendingan domba sia dah. Nu wani baradut emang bos. Ayo geugeuh wae mah. Keur murah sih. Ya payah ieu. Domba aing dihargakeun murah. Sok aku sia ka nu sajan ngarege
mahengen-hengen acan do masih ama. Set eta Beje domba. karuru sih kan nanti kuaing teu polo ge. Domba aing suka murah kitu kumaha nya aduh aing kedenger aya. Soalnya aing pan eta emang sawaras dengan si Imron eta teh aing diberikan ka domba. Kayak ngamuk si Imron deui pan kamari hayang kawin teh tulus teh ya. Geus teh meuli domba ji heuh kajing aing diberikan ka domba. Geus jual we teh jadi ieu meureun kawin lagi jadi apa? Nya kitu we si Imron ada. Aing keur hayang meuni ngamuk. penting jual geus dombana dah. Heuh apa nya ku aing nya tanpa sepengetahuan si Imron aing jualnya. Heeh. Kuman mah bong anak aing kalian Ya, emang siap. emang aing keur butuh duit. Harus ngajual naon atuh da Heeh. maju ka naon nyawa karak maju sih teh. Heeh, emang lagi aing keur butuh duit, Bos. Maksudnya kan naon aing ngajual domba mah tereh. Ieu kan duit apa sorangan aing duit di mana we geus ngampar duit mah. Ieu nu geus katempuanna ku aing dipake sugan. Buset duit teh. Heeh, aduh aing mah. Mau atuh DP-na tuh. Aya. Heeh, atuh kan heeh aing pan aing ieu keur mamayu udud soalna. Mulai udut. Heeh, aing sinarieun ieu keur aya nu deukeut udud kuat. Poe ieu mun geus biasa selop. Buset deh. Gat. Ye, sedih. Bodong ji. Wah, sama sugan ah. Buset, nu gede mah ji. Ya, aing Poho mawa. Heeh, Aya ge udut doang aing eta. kajenna udud heula dah. Aing udud heula aing itu di ditu tuh di saung itu udud aing saselop. Ke sore aing kae mah ya. Heeh, bari tempo embena. Heeh. Heeh. Ya. Tah aing pangarsep aing urut gitu ya. Kan korekna mah anggar eueuh di aing ge. Pugu aing ditasikan meuli korek can balikeun wae tadi itu. Kalah balik deui nanyakeun korek apa softtek. Wah, aing mah nyalahan kata. Ya hampir ku aing mau tuh di beak bersih ku aing membalik ku aing. Pencit kuriling ku aing. Sih mah teu boga dulur terus gitu. Aing. Ya aing ya. Heuh ka imah we. Heeh. Ya. Heuh, nuhun ya ududna. Heeh, ayo. Atuh aing kumaha ieu aya udud korek. Lalu jeung bohong atuh. Mana sih Kanil teh dah. Nempo si Imron apa itu menang can itu dah. Tadi macan datang sugan geus datang ya nama. Aduh. Ya, rese ini pagawean teh haji teh kudu mana penting gua teh dibere pacul-pacul acan atuh mopok anya. Geus sakieu legana deuh. Tiba cuaca panas pisan ieu. Cep. Nyiwanalan ka ditu yuk. Yuk nyiwanalan ditutup teh. Menang teh laukna. Lele teh beunang. Muni lele teh beunang, gabus teh beunang ha rese anya heuh. Kari ulin lan. Tuh, digandong mah. Gandong aja. Tuh. Aduh, ampun tinggi anya bi Risma. Anya mun cenah teh demplon tak digabot-gabotkeun budak mah ge. Ausingnya tuh lagi gawe riweuh ngaku budak teh. Jangan cek dah. Misalnya, aduh Mang Imron barat dalam cangkeng dah. Encep ka ditu pan ngala lauk deui nya. Tah eta. Eta teh kajenteng lauk naon ala dah, burui atuh alaan. Aduh. Mang Imron ngasolan deui dah. Man ulinan mah ka ditu nya. Tah, kitu nyeun kolam-kolaman. Sayan ieu tah. Buset, Mron. Aduh, bos. Kenahan sih ya. Buset teh geus lila banget ya tarak aprop jeung bos ka mana wae, bos. Biasa aing mah. Pantai di dia doang iya. Heuh sih ngaranna bos mah percaya lah, usaha teh geus di mana-mana ieu mah kieu we, bos. Mang Imbong eta saha? Icing cepa ulah loba omongnya. Icing, ieu mah bos, si bos. Emang eta anak sasi ya. Anak biris mah bos, ngayang ngilu wae eta jeung uing apet. Buset, Risma nu ditonggoh teh ya. Et bos sok nyaho wae ah. Ah, sia mah. Heuy dah. Oh, eta bos, angin ngilu wae jeung uing apet eta. Oh, bisa sih kitu nama. Ah, nya kieu we bos, nya pedah we ieu teh bari kadinya liwat tadi teh. Nah, Mana teh da. Meron cenah ieu pangajakankeun cenah heulan atuh. Ieu budak cenah. Panen rek ka pasar teh ka mana? Yo di boba ka dieu bari gawena di haji dah. buset, emang rada kumaha Risma teh. Aduh, aing. Apal meureun? Eta nu belokan teh ya. Sudah siap mah. Ya, tanya. Duh, bos ngomong-ngomong udud atuh heulan bos dah. Aduh, loba aing udud mah. Tadi ke haji ku aing dibere. Aprok haji di mana? Eta ditonggoh deket jambu ku aing. Buset geus aprok jeung haji. Geus, Buset. Bawa ya urus keun penjualan sih kan bos. heuh ku aing haji di rada ditipu ku aing dombana rek diborong ku aing. Ih, dombana Heuh. beres bos, geus borong kabeh. Aduh, aingnya. Tadi pan aing kepangis tumin heula. Heeh.
atau asukan beak ku haji cek itu jual aja guys siap daripada pipaseun mah. Lah bos halus haji mah mendingan kitu. Heeh atuh da beres-beres nu hiji lahan teh dipager anu hiji pipiarana teh dicangcang pun nu beres ya gitu mah. Kan geus aing dibereskeun sekalian haji lah diborong aing murah. Nah kitu mendingan pang borong geus kabeh dari nyai ge eta mopok mah teu bere pacul-pacul acan atuh duh aya. Make naon sih mopok teh make pacul. Leungeun ampun panjaba ngasuh budak eta duh ampun haji mah nemen nyiksa haji mah anak buah teh. Ieu karek mangge udud doang eta duh pangasedep ieu beureum. Korekna ieu bos. Wah aing korek nama. Buset teh ayo korekna kumaha ieu atuh aing ah. Kita lagi ribut wae korek aing heran da. Nah, korekna mah hese ieu keur uing kabeh atuh geus sugan korekna nya. Bagus kerja ah. Duh aya. Kieu bos euy, nya kieu wae bos euy usaha teh ngilu-ngilu atuh heulan di bos deuh. Kumaha we heulan atuh dah. Usaha naon sih jeung aing mah sia mah jeung haji we kieu. Emang lagi jeung haji teh ngeunaheun pagawean mah aya we asal daek kana duit buset teh ngan teh nyaho uing teh dibejaan duit sakumaha-sakumahana. Ngomong nama tadi cenah domba ge aya domba sia cenah. Aya eta teh pan mangna uing lamun meuli dihijikeun jeung haji memang kitu dibelikeun dihijikeun, belikeun dihijikeun. Ampun haji mah. Ai dibere tara pisan. Bare mah tara. Sabar we bron dah. Meureun kudu kieu meureunan ya bosnya. Ngaranna hirup atuh. Ditunggu roning haji heut. Kumaha atuh da? Sajen geus rawa usah mah keur hese aing oge hese sabaraha bron. Buset taun ieu keur sareuseut bos. Buset ting usaha meni eueuh lancar aing iwati kiih atuh kiih lancar mah. Ieu mah kudu lancar. Kudu lancar. Mangpat hektar. Nya komo mangpat kieu mah kitu teh urang alhamdulillah nya lancar-lancar kiih atuh usaha macet ge nya bosnya. Heuy ampun ah. Ngomong-ngomong dek ka mana ina? Iya eta rek nempo deui ka Lebak tah ka Mang saha teh Mang Risam saha teh? Mang Risam itu sawahna. Heeh. Rek dibeuli deui. Heeh. Bener bos mah euy. Usaha teh keur aya mah geus manggih mah liangna babari nya bosnya. Nyari keur aya mah. Heuh atuh bos sing hasilnya bosnya. Kitu mah ieu ngomong-ngomong rokona nuhun ieu bosnya. Dah. Itu sia ngasuh we kieu nya. Ah bari ngasuh we usaha ieu teh can nyawa ieu haji nyawa ieu lamun ka nyawan haji ieu. Buset debeak sia mah. Nyaw aduh aya. Ya kita na teh si Risma teh meureun. Ih moal mentak ngambek ieu saha sih jelema anu teresepan ka si Risma. Ya bak kieu. Kieu teh kagigirna bos. Ka tukangna kieu. Muset lamun diempok-empok bos. Heuy kabayang bos. Aduh meni hayang ngaranggeum maneh kita bos pusing. Ayo Cep, eta tah cocokeun lan. Eta aing ngaraim ran ah. Wah teh kitu mah sakali dinuhun bosnya. Rakona nya sing hasil tah ka mangarisa mah araya mah di sawah tah. Ayo. Jadi ngasuh kade tah. Oh, tenang bos ah. Jadi mah sia Hah? Bisi hayang ongkos wing diongkosan tenang. Oh, nya kalem ge bos atuh ah. Ayeuna mah tibang kakarak ngasuhan dong. Atuh ngasuh heula we nya. Ayo. Aduh, ayeuna. Ayo bos. Mang Imbang komisi atuh. Tuh, ayeuna. Budak-budak segala komasa komisi. Heuy deh. Cicing Cep ah jadi komasa komisi atuh cicing we tenang. Heuy deh. Pinter ngomong anak biris mah ampun ayeuna. Babagahan mana sugan? Coba golis teh mana? Budakna pinter deh ngomongna. Karak menang ieu doang Cep cicing. Cep teh bakal menang tenang. Waduh terus bos, sing hasil bos, usahana. Heuy deh. Rezeki mah di mana we, Cep tah. Menang rokok. Deh. Ayo, jeung Mang Imron di bantuan ngalahan lauk. Mana laukna? Oh, wah. Ah, kira aku sa ieu. Ah. Aduh. Aduh aing. Si bos tepagapuh nawar domba pan. Ai kitu teh mah emang domba si Imron kok yang jual mah bebejal ka si Imron keur butuh duit keur hayang udud wae dah. Geus mah kagok aing meuli udud ge geus harga dombaeun lah. Ai keur hayang udud. Ieu pan gara-gara si Tumin hayoh deh. Pepelakan di dinya Cimajar teh domba aing ngaranja wae. Pepelakan teh di pagar atuh nya kumaha domba aing teh ngaranja. Kayak aing pepelakan udah deket aing rada jauhan ka ditu. Terus jauh sia Tumin ah. Ma Ica. Ma Ica meuli. Naon ieu? Meuli softtek. Jeung nahan softtek. Nya ku haji titah meuli softtek. Kedeun. Ieu. Plastikannya. Heeh. Nah, Ya, pulangan. pulangan.
itu peliharaan haji. Buset tas belanja. Mana tas Enel? Alau lah Mang Tumin. Mana saya tah kana lain. Kita meuli ieu tah. Nah, saya tak. Buset haji. Soptek wah haji. Emang haji kunaon eta? Eta nyaho kita meuli nu kieu ah. Aing ah. Kedeng. Ini Tah. Emang haji kunaon nyeri mata? Eta nyaho eta titah me tadi teh tah ka warung ku Biasa haji. nama nu kieu mah nyeri mata gitu tah. Ditetelan. Oh, meureun teu salahan ieu haji mah mana sok mulian nu kitu. Geus berekeun. Masalah eta teh mah nepi paragieun. Paragi naon emang ieu? Ya, paragi netel. Netel. Heeh. Oh, Geus bawa nya. heeh atuh ah. Bujakeun emang cek aing oge emang kita meuli nu kitu teh nyalahan ieu. Heeh. Geus buru bawa. Alau paragi netel cenah ieu teh. Ampun, haji. Anak buah sia untuk kaki tuna. Buah mau kita meuli naon meureunan. Hah? Aduh. Boleh. Ji, haji. Ayo kita mandi dulu. Ya pang mau anjeun kabeh teh. Ane lila. Kayak timbang mau dikorek ih aing. Udut. Itu lain babang si Imron teh dengan di dieu. Ampun aing gawean teh dieu we sama Imron aing. Puji mama budak saha tadi baba aing. Aduh aing. Imran. Duh, aing ngecep. Imran. Ada Pak Haji deui. Waduh, aing itu ka dieu ngajrang we sana macarekan euy. Duh, aing ah. Naon sih? Astagfirullahaladzim aing sia ku aing cari tayangan di ditu geuning di dieu ngiuhan wae. Duh, batur ngaso heulan itu geus meunang itu. Atuh menit teu dibere pacul-pacul acan gawe teh ah. Apa cek aing oge sia mah da kitu. Tapi aku aing kudu dimamawa pacul ka dicokot atuh di imah. Ieu mah kalah belaan make leungeun. Moe sugan teh pacul geus aya di sawah. Ini kaenakan sia pacul nu kudu aku aing babawa ka sawahnya. Cokot atuh. Punya sekali-kali atuh nganterkeun haji ka dieu bari-bari mawa naon ke. Ini mah geus kagok ku sia ku leungeun ya. Nah, sia eta budak saha sia ngomong-ngomong babawa ka sawah. Eta budak Birisma ngan diasuh ah. Hah? Birisma. Birisma. Eta nu di pengkolan. Ini sia biasa deket jeung si Risma eta. Yeh, atuh pan urang sok ulin ka dinya ngasuh budakna, pe ayeuna mah ngan ngilu ka Set sawah. aing. Naon? Palingan atuh ai sore. Cek aing tuh saha aya wae nu ulin. Sia nya. Hah, tibang bari ngasuh budakna ayeuna mah ngan ngilu Birisma ka pasar. Nyawa sia man ulin ku angin sampurkeun ku angin di buka-bukakeun rahasia-sia di dinya. Ulin wae ka anu herang. Rahasia naon emang ulin boga rahasia? Nya sia tuh rahasia bang mah eueuh kayak nganjang kanu kitu. Ya, Birisma mah batur atohun urang ngasuh anakna eta. Tibang dibudakeun sia teh eta teh. Sebodoh teuing di budak gede teu ngasuh we, pengen ge kesok ngasuh di imah nang kemana mandi. Terus juga sia mah bari maturan mandi mana? Laku aja, tuh batur ge bawa pikiran ngasuh budakna, mana sabuat mandi, emang sok ulin di dinya we ngah. Maka suku goblok-goblok teh atuh nyaho sok kadinya mah. Ajakan aing. Duh, haji segala rupa yang kabirisma mau daikeun ieu haji medit kitu. Ah, Buset pan ku aing sia medit oke apa aing ka awe mah bro-brohan. duit. Pangruntahan ku aing digebrokkeun. Duh. Jangan lo bawa mau nganteran naon sih? Nganturan haun itu hararaya nganturan jelema kuli di bang bari ngasuh. Atuh mun ulin kadinya wae kos doh heueuh atuh. Lau. Ulin aya. Waji. Tuh, si Kanil tuh, lau. Nah, Lau. nganteran nih. Hah? Nganteran. Nganturan tuh wae kita ka warung ieu di tadi mending ngawalik pisan tidak mau dikorek. Oh, mau dikorek. Heeh. Menang eta. Menang. Mana? Yo. Naon si aing kuat kita mau dikorek ka naon ieu? Emang kayak korek apa soptek? Astagfirullah si Janir kunaon kanil? Ieu mah bobogaan awewe atuh jang naon aing kos kieu emang aing bocor. Alau. Abi mah cemang tuh heueuh cenah. Set situ mending wae sia. Aing mun boga dulur teh ku aing tah meuli korek hayo soptek. Ampun aing. Situ min ya diheueukeun bener nya eta. Paranti lap cenah. Lap naon? Lap mata naon cenah. Buset. Yo aing kudu ngomong mah. Ieu mah aing teh nyaho persis. Soalnya sok aya ikan aya sayapna jadi paranti awewe jang naon meureun ieu mah. Alau ah. Ah si Kanil mah kumaha sih nih ya? Emang teh naon Kanil? Hah? Naon? Soptek Mang Imron. Ih, emang haji tadi titah meuli naon?
Wah kita meuli korek tuh naon kalah softtek. Jadi tajongnya. Heeh. Ya barina atuh. Ampun, aya. Ai eta teh tulis. Ai nita luki tuh aduh ai haji. Aing hayang udud. Ya, softtek ka korek rada deket. Rada deket meureun manehna ti tajong tadi. Heeh, ditajong teh jadi softtek. Tuh, Emang- korek ti tajong jadi Emang softtek. korek jeung softtek deket Ya. dulurnya. Nya ak kayaknya tungtung nak meureun tibang si kanil aduh aing si kanil. Aing masih kanil. Ku jeung si atuh tah. Bro. Buru-buru teh ngaji teh. Panu kieu ngalah. Aduh panan itu para giganjal nu awewe anu keur beureum. Ngomong-ngomong teh ngalah diwawalkeun. Hah? Ayo. Mungkin meulina di mana kan ya? Di warung Mang Eta, Pak Ica. Ngalah aing kana sasaran ku sia ya tah. Ya mah. Ulang tuh cenah bener ai barang beuli teh atuh kanil. Mun kos kitu kunaon teh asana tah? Amit. Amit ya? Tadi amit tuh. Amit. Saru aing teh ganjel paragi awewe eta teh ih aing ngaji diwawalkeun. Buru-buru teh ngaji aing. Aing. Geus saiki mah ya. Heeh. Haji di bang ngawal-ngawal gitu mah. Eta tenen san kan pasti pican. Bari nu atuh tita barang boleh korek malah softtek. Wah, buku aja ge. Ai Citajong. Tajong. Cep. Ayo balik. Digandong si kanil ya. Ayo gandong. Ayo kita pulang. Balik yuk. Ayo, makanya saya meuli. Era aku ku budak mun dilelewan. Duh, geus gede oge ampun aing ah. Cep mau balik urang gandong ka Mang Kanil. Gandong yo. Wawalan eta we wawalan. Ganjel kos kitu we gandong. Gandong. Wah, kitu ya. Ka Imah Birisma. Hah? Imah Birisma. Kayak Mabiris Oh, mah. ayo terus. Oh, burung teng si kanil mah aing. Tuh, ampun seuel nih Ting si kanil bang meuli korek nu sararahan. Naon je? Jadi Nah, kegara saya ku sudah ke di kebon aing deui. ngaku kebon aing oge ieu mah. Oh, nya aing asal kebon aing kebon aing. Ini haji omong ka paur ngomongna. Kepan aing ngarasan kebon aing wae da. Asalna teh kebon teh nu aing kabeh. Ini buang kebon awi lega, nu batur ge hayo we di aku. Sia gara-gara tongko. Ho isi kanil meuli softtek cenah sia cenah. Diheuhana dibener-benerkeun wae. Yang aja jelema bener meuli softtek. Bener teh aing ni wirang hareupeun si Imron dibelikeun softtek bangsan aing bocor meureunnan. Haji bocor. Aduh, boleh. Sia maruru biangna pokona mah. Yo, ngomong-ngomong oge, domba cangcang. Tuh, heuh domba tadi cenah si bos si tumbin deui wae cenah aing astagfirullah sia min. Nyalah. Konya tia tepagah pugu si bos tawar domba aing cenah ngaranjah wae ka kebon sia. Kan aing buras tuh ku kari tunggulna pare oge. Pan cek aing oge pager. Enggeus jual we dek dibeli mah ku si bos. Jual wae domba aing nyarana pager tuh kebon sia mentak ge. Aing kamari oge ngaracek di pagar teh teu jaradi haji. Sia pager yang jadi atuh. Maksudnya emang pager naon eta itu? Aing ngasep di pagar lapur eueuh jadi. Bingung aing teh aku pepelakan di pager teu jadi. Moal jadi ji lamun ngasep di pagar lah, moal. Kedeung. Punya goblok sia pepelakan di pager atuh nya eueuh taneuhan. Nya heuh. Sia ngabobodo kolot ku sia dosa. Kade ulah poho jual tanya. Wah, moal jauh sia eta gara-garana si kanil kesalahan sia gara-garana. Iluk aing kudu geluti wae jeung sia. Ata dipake naon eta softtek? Oh si kanil aing dia asongan softtek atuh. Wirang aing si Imron deui. Cuma bocor meureun ah. Ampun aing ah. Itu naon ji domba lain itu ji? Mana? Itu. Kok si Tumin goblok sia kalah mabur ku aing. Min. Ampun ji. Ji, ampun ji. Ulah gelut ayeuna mah ji. Caina ge saraat ji, ampun. Sia kunaon tuh Min? Hah? Dah, Era atuh baju ngait ampun-ampunan. sugan teh benang ku haji. Eta tah. Adau. Aing geus kasieun teh. Boleh. Aing geuna mah mal ieu da keur bager. Oh, keur bager ya. Heeh. Ah, beda gitu ya teman haji mah. Masuk ke aing we sia. Tuh minta pagah pugu. Hai da aja yang seuri. Ampun. Baju ngait kayu ampun-ampunan aing mah. Oh ka airana ah. Tuh dasar bodor pugu. Ya kade. Ayo Naon? nih. Anak Birisma. Kadang coba. Oh, tadi meureun ngebak we ku diajak ngebak we ti isu. Ayo. Ini is pare beuting modal manten.